Sekali deui hoyong uping tepuk tangan semangat urang sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadacan dilajengkeun kana pepodoran pami Ahusni nyebat madrasah jawabna maju nya. Madrasah maju. Engke Ahusni nyaur al amanah oke. Siap? Siap. Tambah semangat. Madrasah al amanah. Madrasah al amanah. Siap. Kurang sakseni, kurang sadayana wilujeng nyakseni bebuduran penampilan ti para pamuda pamudi viral ribbon anu nyandak judul ST Demo. Akibat cinta buta, aku jadi sengsara. Naksir cewek jelita, harus banyak modalnya. Dia punya orang tua yang cukup gagah perkasa. Setiap jumpa dia duduk lemah semuanya dan berdebar di saat janji makan berdua. Ku lupa uangku yang tak seberapa. Aing boga iPhone. Ayeuna kudu latihan wawar ya. Kata di tongkrongan teh, "He barudak na usum kene Android." Terus nandenya, "He barudak na usum kene main Mobile Legend gegerjedan anjay." "He na usum kene nyieun video story IG 30 fps." Anjay. Jeung ieu asal kalian tahu, 100 MP kamera Android itu bisa ngelekeun. 12 MP kamera iPhone itu bisa. Jeung nah sih kamera Android nepi ratus MP eta kamera apa CC motor. Terakhir ya nya barudak aya pantun. Jalan-jalan ka Ciater, balik na meuli telepon jeung jablog. Meskipun banget aing jiga batok Jupiter, nu penting aing boga iPhone, go tetet dung tetet tetet terus musik tidak jeduk geuning nya. Kita guys, saya lagi mengudaknya nih. Orang ngelamang Junaid, Sakra Jirich, orang nilai wawancara heula kedeung, orang heula dong, orang nilai. Dari mana wartawan di mana tadi di alun-alun panggi ayeuna geus papanggi deui di dieu. Naon sia nuturkeun aing wae bari jeung ngagorowok Sakra Jirich era ku batur pengkalah micen banget sia deuleu ka dieu. Wawancara masuk, gaskeun atuh. Oke pemirsa, saya kali ini sedang bersama Crazy Rich ya. Saya pengen nanya nih, Anda kan Crazy Rich tapi mengapa mobilnya enggak Lambo? Kenapa? Lambo turah jeung bari nage cik saha ya dengekeun sareng kabedognya. Emang nu beungar kudu meuli Lambo wae nya, jeung naon di Lambo ari mobil alus keneh jeung bisa dipake keneh mah. Jeung naon coba apa karena supaya orang bisa nyetorikeun setir Lambo dina IG terus make tag lokasi pantai Gading cenah kitu lain. Kadang sok bingung orang kan
nusuk nyian story-nya misal tag lokasi Pantai Gading tapi fotona tidak menggambarkan bahwa eta teh di Pantai Gading. Jadi nu kadele teh nyan foto setir, dashboard jeung boneka ungklak-ungklak nusuk aya dina kaca geuning. Mana Pantai Gadingna mana? Hei, kuduna Pantai Gading mah fotona Drogba menyesuaikannya. Ari motokeun setir mah geus we di garasi dan niat pamer ieu kan. Jeung tadi jadi wartawan teh hayu we ngawawancara nu beunghar tuh, nu wawancara mah nu berprestasi. Awas we mun nuturkeun dedas wartawan gadungan, wartawan teu tahu diri tai ucing teh. Restoran teh, wae tata. Ngahaja itu teh Neng. Kan diundang tokena ku AA untuk menjadi saksi kencan spesial kita Pak. Di aku. Tapi pisan kieu nya teu rame nih. Ngaranna ge ti ise Neng teu rame mun lobaan juga di luar tuh eta rame. Da bari lagi ieu tempatnya tos disewa Neng ku AA khusus untuk kita berdua Neng, tenang we. Ih, dilepikeun nyawa-nyawa sagala mahal juga nanti. Dan sebenarnya Neng mah kayak di tempat nu rame, tapi ti iseun. Di mana cik eta? Cik atuh sing genre Neng kaoyong teh. Tempat nu rame tapi ti iseunnya di mana? Jeung eta ramena rame ku naon heula mun rame ku monyet di kebun binatang bareng. Aduh, Gandeng tengah lucu. Seperti pisan ulah kita. ieu nah eta usum keneh ieu HP tilep. Jadul banget. Ya Neng nu kekinian mah iPhone 8 apal Hah? tuh? Kekinian? Ketinggalan zaman eta ge ieu. Nu kekinian mah iPhone XR 11, 12. Eta mah iPhone zaman naon teuing? Zaman Firaun keur dagang bata meureunnya. Daripada Neng ge itu. gaduh iPhone mah. Ieu HP tilep mah khusus jang salikuh we. Oh, waiter. Mana itu? Waiter, dia euy. Bade pesen naon Tembok we bukununa. Sok teh, bade pesen naon teh? Ih, ari maneh kalah tanya tanya deui bejaan teh tembokkeun buku manehna sih kan. Ih, nama kenapa mana-mana deui kan geus buku. Heeh, tapi jigana di dieu mah teh aya batagor Neng nu lain we atuh. Embung aku kenapa hayang batagor? Pake kamari geus ngomong. Coba ada kencing eta na. Ya Neng tadi dieu mah teh aya batagor mah di luar tadi kan diajak di luar embung. Nah, cuci lagi dia. Banyak punten. Kan itu ih. Kan acan pesen Neng. Ya tadi ku teh diajak dahar batagor di alun-alun kan Neng mah alim da loba jelema cenah rame teuing terus di mana da eueuh nu dagang batagor di guha mah euy. Cing deui restoran bintang 5 tapi we batagor naonna. Keukeuh da Neng mah yang batagor pokona mah. Geus aya mah tulis sorangan menuna ya batagor gitu sugan jadi aya. Iya buku menu teh jeung buku tamu nikahannya. Perlu meletuk Heeh, tingali sarua jeung buku tamu nikahan. Merekna ge sarua ieu. Toto merekna teh. Toto mah merek kloset. Hareudang deui restoran teh. Mang, iya bisa dibatalkeun teh nyewa tempat teh. Bisa kita sih. Dan tapi teu balik DP. Matakna segala teh runikeun heula rajin Neng. Atuh satengahna we bisa teh. Bisa, masih saperapatna oge. Kantun we dahar di tempat mewah balaga. Hari ngensal meta balik DP. Ih. Padahal mah di nu murah we dahar mah. Iya, Mang. Masa batagor. Emang teh bisa pisan ngusahakeun sing aya batagor kumaha we carana atuh lah. Tapi kan di dieu somai mah ayanya eta we. No. Meski sarua sama suhu, tapi dah beda. Somai mah somai, batagor mah batagor. Pokoknya kayak mah udah batagor, tong sok wani-wani ngajak dahar lah. Oh emang dengekeun ya. Dengekeun urang boga ide alus ya. Goreng we eta somaina bakso jeung tahuna we kayak jadi bakso tahu goreng pan batagor. Hah? Banget maneh tah kudu digoreng mah. Teu bisa gitu. Siomay mah kudu dikuluk, batagor mah kudu digoreng. Beda maknana. Atau daek teu mang pangmelikeun somai nya di luar aya meureun deket-deket dieu ke daharna mah di dieu. Oke. Hei, teu sopan.
Hargaan heula batur sampai meh ngahargaan neng teh. Eta teh lain babu, meski sapatuna bau ge. Bakso ayam bakar, ikan goreng, ikan bakar, karedok, sayur ketupat. Mulai lapar, mulai lapar, mulai lapar. Ya nasi. Nasib anak kos. Pernahkah kau merasakan hidup di perantauan? Menuntut ilmu untuk mencapai tujuan. Hidup jauh dari kedua orang tua. Hidup prihatin demi masa depan. Pak, kira meuli alkohol teh urang saya minum. Junet, Naon Abdul manggil Junet jika nu hayang dibong. dasar ngabustam ka. Udah alkohol mah haram yang digendir ku Gusti Allah. Hah? Eta irung hayang dicolok make sikat kawan gitu ya dong. Tapi budak mah teu pantes minum alkohol, maneh mah pantes lagi minum Alteco. Atuh hayang Kinder Joy, Nah, Kinder Joy mah harga we 11.000. Sina teh sapira segede rambetuk. atuh hayang es krim. Jangankan es krim dul. Eskalator ge dibeli ku bapak mah da loba duit ieu tah ke didinya aya kulkas, didinya dispenser, wastafel, CCTV, pokokna mah kabeh dilapis make emas 24 karatan. Aya duitna. Oh, tah masalah nama dul duitna keur saat, tapi insyaallah kege bakalan terwujud. Di mana duitna? Teu apaleun maneh mah ayeuna teh bapak keur bisnis tangkil jeung Mang Emo. Mang Emo nu ngalatangkilna dina tangkal, bapak nu ngajedog di handap ngopi gitu. Miraku. Bapak, emang baheula Bapak ari mandi tara make sabun? Sabun bareto mah. Paingan eta beungeut hideung. Oh. Maneh ngelih ka bapak hideung. Sok bener sia mah. Geus sia ngajedog we tong loba ti ngomong kumaha bapak we atuh mun sakali di ngomong coret tina kakak. Ieu aing ah. Geus aya mah maneh geura anterkeun tuh kue semprit jualeun ka Biming, terus bebeja ka Bimingna kudu payu kitu kabeh. Aya buruhna teu? Ayang ge dog gulung. Cius mie apa? Mie goreng tanah ulu kanan tambul, buuk manik keriting geus juga eskalator. Geus aya mah situ ngomong wae, sok sotoy. Geus aya mah geura anterkeun tuh kue semprit. Jauh. Ih eta hareupeun imah Pawahyu deukeut. Lumpia basah, lumpia basah. Lumpia basah, lumpia basah. Lumpia basah, lumpia basah. Lumpia basah, lumpia basah terasa. Ieu geura. Ieu aku ngaduitan ke. Rek nganjuk. Lain nganjuk, urang teh meuli akunya. Ngan duitna engke. Ari nganjuk mah beda, ari nganjuk mah bagi orang yang tidak punya duit. Ari urang mah boga duit mah tuh ngan mayarna engke. Tong mota teuing tong nuduh nganjuk euy. Mah meuli ngan duitna engke ngarti teh. Ayeuna we atuh. Lain ayeuna kitu. Duit mah emang aya di imah ngan berbentuk sampeuna ke burit dijual duit ngarti teh. Oh, nganjuk ngaran. Astagfirullah eta mah lain nganjuk ngarti teh teungeul. Yo bisi teu ngarti dijelaskeun eta sampe ke burit aya nu meuli. Terus codna lamun teu jadi kumaha? Dijamin jadi soalna eta jelema ti kamari geus ngainbokan wae. Nah, kitu atuh tadi teh, emosian wae. DP-an atuh saeutik. Teuing nya ieu teh aku euy lain apansa. Make DP segala rupa motah teuing beungeut hideung dasar nganjuk. Kasep. Tadi ngan ayu we nya ngomong unjak nganjuk. Sok ieu aku sabaraha ieu sok ha. 2000 lain. Dileuwihan 25. Nganjuk mah camkan itu.
Inang Maita. Kasih. Karena soal demo teh, karena kamari kami gua bener udah anak seorang jadi di apelan usia emen nah juga pelayawe jadi nama aku sok kira geruang baru udah lagi kurang om jarak demo itu boleh opa hidup kurang lalu di bawah ku hayam ma ita gerang gelah atuh wang geruan hela baru dah nah mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita tabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Tepuk tangan semuanya. Parang linknya punya harus dikituan geningan.